Lila ting, atuh kacai teh neng. Nanaon wae nu dikumbah lila ting. Ada dagu batur mah kopi tah, ya. Buarkeun. Ih, pugu bapana abi teh king kareuwas. Hah, kareuwas. Kareuwas naon ari neng? Je, pugu abi keur mandi teh anu ngintip geura. Hah? Ngintip. Saha nu ngintip? Wah, kaprot. Saha nu ngintip? Je, duka bapana saha geura abi gitu terang. Heg abi teh keur dicangcut tungkul. Hah? Mana dicangcut tungkul? Terus di kumaha? Tadi kumaha kan? Ih, henteu ada di kuku mah abi teh. Terus mana kumaha bae dicai? Je, bapana per abi teh era. Cangcut teh diporosotkeun bae kalah pake nutupan beungeut. Ka handap nama dibubulucun. Dasar pemajikan bolohos ya, justru eta aing aduh. Eta nu pentingna nama. Atupan bapana kuring teh era geus wae diporosotkeun cangcut teh kalah pake nutupan beungeut. Lah, sabeureut teh nu handapna mah. Heeh, saya penting mana ya? Dasar ieu mah. Pugu era. Ih, pugu bapak abi teh menang kareuwas. Ulah bapak kemana bapana? Ih bapana, pugu ya. Abi tadi di balong teh menang kareuwas gitu sok. 1, 2, 3. Coba. Sok. Ya bapana pugu abi teh menang kareuwas. Duka pugu nu ngintipna saha. Ripuh. Pugu duka saha. Ay ribu. Bisa kerawah deh ya Allah. Gila. Ya, 1, 2, 3. Je bapana pugu abi teh kan ngangitang nyutungkul. Abi teh eranya, ku abi teh diporosotkeun. Je, pugu abi. Ripuh. Ya dan ngelain mah tuh we. Apa? Je bapana pugu pan abi teh era, tah si cangcut teh diporosot.